Alhamdulillah orang tiasa ngariung dina ieu waktos. Urang teh masih keneh ngaguar karena pelajaran-pelajaran agama, pelajaran syariat. Wami ninggalkeun hanca jadwal gitu. Urang teh cumarios ngeunaan akhlak. Oge urang kedah ngajam dina manah urang. Dina posisi urang anu mana wae urang kedah jadi pejuang akhlak. Memperjuangkeun akhlak anu mulia, akhlak anu hade. Ieu sanes kewajiban para ulama, para kiai, beh dituna DKM henteu. Tapi sadayana jelema muslim dina posisi anu mana wae, dina profesi anu kumaha wae sadayana saestuna katunjuk pikeun ngawujudkeun sareng memperjuangkeun nu namina akhlakul karimah, akhlak anu mulia. Akhlak anu mulia teh tangtosnya henteu sakadar bager jadi benten. Nu namina akhlak teh budi parange anu pantes luyu sareng aturan Allah sareng syariat. Jadi henteu tiasa diterjemahkeun akhlak terpuji akhlakul karimah teh budak teh asal bager gitu. Dari bager mah ukuran urang. Kadang-kadang budak teh asal daek dititah ku kolot, daek naon dicarek ku kolotna ulah kitu ulah kieu nurut. Tapi eta budak teu merhatikeun kana ajaran-ajaran syariat. Maka semet bager gitu. Da kedah gaduh akhlak anu sae mah wah kedah ieu kedah ngentep gitu. Tauhidna kudu aya di keur ieu. Gitu. Ipikihna ibadahna kitu kudu ngeureuyeuh di keur ieu di Allah. Ihsanna akhlakna diterapkeun. Ta eta name akhlakul karimah. Akhlakul karimah mah eta. Jadi bener bagerna teh soleh teh ya cek agama, cek syariat, cek Allah Subhanahu wa taala. Lain bager cek urang. Berarti kumaha? Ya urang teh kedah ngenalkeun ka murang kalih urang teh bag-bagan agama teh sing leubeut gitu, sing lengkep. Tah tauhid kudu kieu patekadan. Emut kana nasihat Luqman nu dina Al-Qur'an geuningan surat Al-Luqman. Nya ieu dina sapalih kisahna teh pan bahasa anu populer gitu, nasihat nganasehatkeun ka putrana teh. Ma ta'buduna mim ba'di. Naon anu rek ku anjeun diibadahan santosna kami eueuh gitu. Ibaratna lah lamun di dieu aya sepuh gitu ka budakna teh gitu. Nganasehatna teh gitu, nganasehatana teh. Ujang nyi, jadi lamun bapa geus eueuh nah maneh bisa keneh nyembah ka Allah gitu. Lamun bapa geus eueuh nah rek bener keneh eta maneh teh ngalaksanakeun salat gitu. Kitu tah semacam kitu. Semacam kitu nasihatna. Jadi hariwang lamun turunan urang gitu. Engkena teh teu tiasa mempertahankeun ngalaksanakeun atanapi nerapkeun kana akhlak-akhlak anu hade teh, akhlakul karimah teh. Jadi kudu rapih tauhidna, ibadahna, syariahna. Sareng akhlakna. Teu tiasa dihiji-hiji teh kitu. Sabab dina perkembangan zaman ayeuna kadang-kadang aya kelompok anu terlalu mengunggulkan hiji nepikeun ka cul kanu sanesna. Gitu. Ngudag cenah kana ihsan. Ngudag kana kedekatan ka Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka menempuh kana berbagai macam jalan, berbagai macam cara. Tapi lamun teh mah henteu diwadahan, henteu didasari ku tauhid anu hade, anu kuat da moal nepi gitu. Moal nepi. Ibadah rajin gitu kaditu ka dieu ibadah anu wajibna, ibadah anu sunnahna. Tapi lamun teh mah tauhidna rapuh, da teu aya jaminan bisa lana dina ibadahna gitu. Dikir gitu meni resep kana dikir.
Tapi lamun tauhidna rapuh mah nyare kumaha nyebutkeun dikir kana perkara anu teu wauh anu didikiran teh saha gitu. Jadi aya nu paling esensial dina hirup urang teh samemeh syariat gitu, samemeh tarekat hakikatna tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab lah ka mana-mana upami jalma entep gitu. Tauhidna beres, da ka mana-mana teh aman, tentram. Sanajan aya di tempat-tempat anu picilakaeun tah. Dek picilakaeun secara akidah, dek picilakaeun secara dohir gitu. Para sahabat anu tak gentar saeutik oge memperjuangkeun atan Islam, ngabelaan Islam, ngorbankeun jiwa ragana dari tauhidna anteng mah anteng we gitu. Anteng. Gitu. Jeung deui aya di tempat anu ceuk dohir mah matak ngaruksak kana batin kana patekadan tapi da ari memang geus ngentep mati awal keneh aman we. Gitu. Ka tempat mamana ge. Gitu. Sauihna lamun teu mah jalma mawa tauhidna anu teu leres, anu teu henteu weteuh gitu, henteu naon, henteu genap. Maka ka mana-mana ge teh terancam bakal jadi salah we gitu, bakal tijalikeun. Pasanajan cicing di tempat-tempat anu hade, bahkan tempat mulia gitu. Sanajan di masjid gitu. Sanajan angkatna ziarah. Tapi lamun nyanyandakanna tauhid anu teu jengkep gitu, anu teu leres, anu kirang sae, teh paur ti kosewat, patekadan. Matak teu saeutik pan gitu. Anu angkat ka mana gitu, anu kasebatna tempat pangjarahan gitu. Tapi ieu mah sanes nyaritakeun urang-urang ieu mah aya di sebuah daerah, sebuah negara gitu. Kadang kawis kan salah patekadan, sok atuh untuk ziarah. Pemakam wali anu matak maju usaha gitu. Atanapi matak naon gitu nya matak beres na urusan permasalahan. Bahkan angkat ke masjid bisa salah patekadanana. Bahkan angkat ka ditu ka Masjidil Haram bahkan ngurilingan Ka'bah teh ya tawaf. Pantes sakedik jalma anu boga patekadan tah Hajar Aswad teh cenah teh jimat cenah kitu. Nebikeun katuturubun sagala cara gitu. Hoyong tiasa ngecup Hajar Aswad. Padahal kan dina bab tawaf eta teu sunah-sunah acan, hanya sebuah naonnya. Ya kelebihan we kitu tiasa mengecup mah gitu, tapi eta teu lebet kana syarat, teu lebet kana syarat sahna, teu lebet kana rukun. Dikeun ka kadienakeun timbul geuningan Hajar Aswad teh pokona mah lamun jalema gitu tiasa gitu ngecup Hajar Aswad gitu seolah-olah wah pasti weh mabrur gitu hajina teh gitu teh jeung diagul-agul deui ka batur wah alhamdulillah kami mah bisa ngecup Hajar Aswad bari jeung sasaladak ka batur aya nu ka siku aya nu ka tajong aya nu ka surungkeun gitu. Malahan kadituna aya nepikeun ka nganggap ieu teh cenah batu surga cenah gitu. Nah, ibu ieu teh para bapak sadayana ieu teh anu sami-sami kedah ke urang di guar gitu sejarahna kumaha. Oge ieuna naon sabelesna kumaha leres teh batu surga. Saresna mah ieu tiasa dicek dina riwayat-riwayat dina sejarah-sejarah anu konkret. Nu namina Hajar Aswad teh kan eta teh salares nama jadi cerita teh riwayatna teh kan ti zaman Nabi Ibrahim nu namina Baitullah tanapi nya nu ayeuna janten Ka'bah teh gitu eta teh kan bangunan pertama anu ku Allah didirikeun melalui para nabina pikeun tempat anu pang pertamana didamel pikeun muja pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala samemeh zaman Nabi Ibrahim ge parantos aya tah jadi bangunan kuno lah alit gitu jadi tak acan ngabentuk bangunan gitu tak teras Allah Subhanahu wa taala miwarang ka Nabi Ibrahim supaya ngaluhurkeun tak acan dibangun kan di luhuran gitu eta si
batu teh gitu. Dina ayat dina surat Ibrahim gitu. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail gitu. Sedang ingat nalika Ibrahim ngaluhurkeun kana batu-batu bangunan eta sareng Nabi Ismail. Tah nalika diluhurkeun kitu teh Nabi Ibrahim punya inisiatif kumaha carana supaya ieu bangunan teh berbeda, punya ciri khas. Jadi tanda anu bisa ngabedakeun sareng bangunan-bangunan anu sanesna. Akhirna terbersitlah dina emutanana pikeun nerapkeun batu anu beda bentukna gitu. Kan panginten lah da panginten nu namina batu atanapi bata gitu nya supaya nyusun di kotak-kotak teh panginten tos dibeh ditu gitu. Supaya ngentep teh panginten kedah nya kotak-kotak heula lah ituna kitu. Tah supaya berbeda sareng batu-batu anu disusun kumaha urang milna berpikir milarian batu. Batu eta teh ya batu hajar aswad. Hideung batuna teh hideung gitu. Memang tos hideung kondisina kitu. Di zaman Nabi Ibrahim tos hideung. Ngahaja diterapkeun di pojok eta Ka'bah teh supaya jadi ciri supaya beda sareng bangunan-bangunan anu sanesna. Eta di zaman Nabi Ibrahim. Sehingga ku riwayat ieu tertolak. Jalmi anu mengkultuskan Hajar Aswad yen eta teh batu ti surga soalna teu aya dina Al-Qur'an. Keterangan dina hadisna teu aya anu nguningakeun Hajar Aswad teh batu ti surga. Sebatas aya ge Nabi nyebatkeun Hajar Aswad teh jadi naonnya? Kabarokahan gitu. Sabab eta batu teh disimpenna di hiji patempatan rumah Allah disebutna anu jadi tempat manusia ngalaksanakeun ibadah saalam dunia umat Islam sehingga wajar lamun aya kabarokahan gitu. Henteu nepikeun ka aya keterangan yen eta teh batu di surga. Kan nu beredar ka urang sadayana eta Hajar Aswad teh cenah batu ti surga asalna teh warnana teh bodas ngan karena sering teuing diciuman ku manusaan loba dosana nepikeun ka jadi hideung cenah kitu. Dikeun jelema teh tuturubun gitu. Lamun nya kitu tah teu aya riwayatna ti awal lamun kilas ieu logika bahasa sederhana. Lamun saenyana Hajar Aswad eta teh bermula tina warnana bodas maka berarti ti awal keneh mual Hajar Aswad namina Pak. Hajar teh batu, aswad teh hideung. Berarti awalna teh mungkin Hajar teh batu, ari bodas teh abyad. Ngaranna teh panginten awalna teh kuduna Hajar abyad gitu. Tapi sejak awal gitu, eta batu teh namana Hajar Aswad. Da memang hideung ti awalna keneh. Tah teu nepikeun ka dianggap sebagai sebuah hal anu ajaib anu bisa mere kamujuran anu bisa mere kana naon atuh kamaslahatan gitu dina kahirupan manusia teu kitu sebatas eta teh batu anu aya barokahan naon sababna berbarokah sabab dipake ibadah sabab konsep barokah memang aya Pak dina barang-barang dina tempat-tempat tertentu da Allah Subhanahu wa taala ge ngadawuhkeun pan dina Al-Qur'an dina surat Ali Imran ngeunaan tadi teh Baitullah inna awwala baitin wudi'a linasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin saestuna bumi bangunan anu pang pertamana dibangun pikeun ibadah ka Allah nyaeta anu di Mekah bi Bakkah kadang dibaca disebatna teh Mekah teh Bakkah gitu dina Al-Qur'an ta eta teh diberkahkeun ari berkah teh lah atunya naon dianggap sae sabab memang tadina sae gitu dianggot tina kasaean tapi kaberkahan eta barang anu dianggapna berkah eta henteu dadak sakala ngajadikeun boga kakuatan anu ku batur dianggapna teh kitu bisa ngajadikeun nasib manehanana robah jadi leuwih hade gitu. Masjid Pak karena dianggo ibadah aya berkah tapi lain hartina urang asup ka masjid anu berkah ieu kaluar bisa jadi ngarobah kana takdir jeung nasib urang henteu kitu. Ngan pada eta barang-barang anu aya kaberkahan teh ieu dianggap sae.
Dina kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos ngurabkeun bibina Fatimah bin Asad. Fatimah bin Asad teh kan disebatkeun ieu teh keterangan nyarioskeun ngeunaan jalmi-jalmi anu dikecualikeun moal kengeng ku himpitan alam kubur. Aya sakelompok jalma-jalma anu moal kengeng himpitan alam kubur disebutna teh Dogtotul Qabri. Gitu. Tah anu meunang pengecualian di antawisna teh salianti para nabi gitu nya. Salianti para nabi jalma-jalma anu syuhada gitu. Maka dihususkeun dina riwayat teh Fatimah binti Asad bibina Kangjeng Nabi eta teh moal kengeng nu namina himpitan alam kubur. Himpitan alam kubur teh aya dua, aya himpitan anu sifatna siksa gitu. Eta mah nalika ngahimpit teh ngahimpit teu balik deui nepikeun ka manusia teh tulangna awakna teh ruksak, rujad, hancur. Aya himpitan-himpitan anu sebatas tanda kasono taneuh teh. Sabab jalma teh diciptakeun tina taneuh, tah ayeuna ieu si taneuh teh menghimpit teh sono ieu teh anak uing ieu teh nu baheula teh ieu. Ngalang-ngalana non berkelana ke alam dunia ayeuna teh sono gitu. Hayang beureun memeluk anu nangkep deui lah gitu. Tah keur para nabi mah moal aya himpitan alam kubur teh. Tah nu di antawisna teh nu moal kenging deui himpitan kubur teh nyaeta Fatimah binti Asad. Naon sababna? Sabab Kangjeng Nabi nganggokeun sorbanna dina sapalihi riwayat mah gamisna. Sorban atau napi jubahna nu tiasa dianggo. Dianggokeun kana boeh Fatimah binti Asad. Teras dikurebkeun, terus Nabi ngadawuhkeun gitu. Ieu Fatimah binti Asad umi teh indung saya, indung abdi gitu saur Kangjeng Nabi. Moal meunang himpitan alam kubur gitu. Sabab dianggokeun acu jubah Nabi anu dianggo ku Nabi nyana kabarokahan. Jadi sabarokah-barokahna perkara anu keur urang mah kitu nya gitu. Henteu ngajadikeun boga kakuatan, tetep eta teh bahasa Nabi ka Fatimah binti Asad mah saestuna lain tina masalah selain naon jubahna gitu. Tapi memang Nabi ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya ieu Fatimah binti Asad teh henteu kengeng Dogtotul Qabri teh. Ngan padah ku cara ngadoana teh ku simbolis kitu. Tapi tetep teh keadaan anu asal anu inti barang perkara naon wae teu boga kakuatan. Teu aya kakuatan. Wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan. Allah nurunkeun ti langit teh cai-cai anu inuh ku barokah. Tah barokah aya dina cai. Tapi barokah eta teh sanes hartina kekuatan. Kekuatan anu bisa ngarobah kehidupan manusia. Jadi sesuatu anu dianggap sae sabab dianggo dina kasaean. Dianggo dina kasaean. Nah, tadi widikanu tadi nu namina jalma upami nyanda kana ya tauhid anu waweg gitu. Kamana-kamana ge aman gitu. Moal dijalikeun kana kakukuran kana pamusyrik. Tapi lamun jalma-jalma anu teu bobog tauhidna, bujang-bujang dibawa kana patempatan anu kotor anu rentan kana dijalikeunna akidah. Najan dibawa ka tempat anu mulia anu suci tempat ibadah ge pan terjadi sapertikeun kitu. Napikeun ka urang Indonesia mapikeun ka naon wani ngagunting kiswah Ka'bah teh geuningan dina haji anu tahun mana geuningannya. Padahal aya beritana. Eta kuat ka banger kitu geuningannya naik geuningan. Karena eta Ka'bah gitu terus digunting ku mana pan majar teh manaon jimat cenah gitu geus deka sakitu di tempat anu pangmulyana di alam dunia ieu mawa potek keadaan kitu mah kala jadi kitu oh penting pisan berarti tauhid anu kuat penting pisan sabab matak dijalikeun makanya anu paling bahaya musibah besar dina kahirupan urang teh eta nalika tijalikeun akidah
beh dituna mata ngajadikeun manusia coplok keimananna secara tanpa sadar, coplok keimanan, coplok keislaman. Tah eta gitu ngeunaan pembukana isa sama eta teh. Tah aya nama urang neraskeun kana hanca hanca dina bab akidah akhlak punten akhlak. Urang teh nembe ngaguar kana akhlak-akhlak hate teh. Perkara-perkara anu kedah diterapkeun, dipelakeun dina manah urang sadayana. Nu terakhir teh nyaeta pan urang teh ngaguar ngeunaan ieu husnudon teh nya hade sangka, hade sangka. Husnudoni saya sangka billahi ka Allah wa bi khalqillahi sareng ka makhluk Allah. Husnudon ka Allah Subhanahu wa taala jadi kieu intina malah nalika Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun hiji takdir ulah kurang ditampi ku goreng sangka. Najan dina dohirna eta teh karaosna teh peurih. Bade naon wae gitu. Nu paling kedah kurang dipayunkeun hade sangka. Allah teh Maha Rahman, Maha Rahim. Allah teh mustahil nyieun kadoliman ka hamba-hambana kalayan takdir-takdirna. Sehingga nalika nampi kana musibah eta teh sing yakin lain karena Allah naon atuh keur urang nu iman gitu lain karena Allah ngada batawa lain karena Allah teu adil. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala nu gaduh takdir sareng Allah nalika maparin hiji takdir teh dumasar kana kailmuan Allah. Allah anu maha uninga pasti eta teh anu pangsaena keur urang sadayana. Salah sawios para ulama nguningakeun kieu Pak. Idza lam tuhsin donaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin donaka bihi li wujudi muamalatih ma'a. Lamun anjeun teu bisa hade sangka ka Allah tina kumikiran sifat-sifat Allah ku tafakur kana sifat-sifat Allah ngamutan maka hadekeun sangkaan anjeun tina nyaksianana anjeun alusna muamalah Allah ka anjeun perlakuan Allah ka anjeun gitu. Jadi upami urang ayeuna teu tiasa hade sangka ka Allah karena ngemutan kana sifat-sifatna maka coba pikirkeun ku urang sadayana cara Allah mere kahirupan ka urang anu sakieu ngeunahna sakieu pinuh ku kanikmatanna piraku tah teu bisa ngabangkitkeun kana hade sangka ka Allah. Sehingga para ulama ngelompokeun hade sangka ka Allah teh hiji aya nu disebat ti golongan jalma-jalma anu khusus nyaeta anu hade sangkana teh cekap ku ngemutan kana sifat-sifat Allah kalayan kailmuan sifat-sifat Allah sapertoskeun kumaha. Tah keur jalma-jalma anu awam model urang tah minimal coba emutkeun kumaha bageurna Allah we kitu ka urang simpelna. Bageurna Allah ka urang. Tah piraku eta teu matak ngajadikeun urang hade sangka ka Allah. Allah teh nyiptakeun sehat, nyiptakeun panyakit teu damang. Lamun ku urang dibundang banding seueur keneh damangna daripada teu damangna. Allah nyiptakeun hujan anu ku eta hujan teh tiasa mere kahirupan anu pepelakan kajantenan Allah maparin ka urang kasehatan sagala rupi tah cobi emutkeun eta bageurna Allah Subhanahu wa taala anu ngatur ngurus kalayan sampurna kana kahirupan urang piraku eta teh teu ngabangkitkeun kana husnudon urang ka Allah Subhanahu wa taala emutan sapertoskeun kitu. Nabi ngadauhkeun Allah Subhanahu wa taala ngadauhkeun Nabi ngadauh dina hadis qudsi Man alima anni dzu qudratin alam maghfiratiz dzunub ghafartu lahu wala ubali malam yusrik bi syai'an rawahu Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Allah ngadauh sahawae jalma gitu anu apal bahkan yakin yen saestuna Allah teh maha kawasa keur ngahampura dosa-dosa manusia gitu tah maka Allah bakal ngahampura. Jadi keyakinan urang jeung sangkaan hade urang yen Allah bisa ngahampura matak ngahampura kana dosa-dosa manusia eta teh
janji Allah Subhanahu wa taala Allah ngahampura karek kusangkaan kitu oge kana dosa-dosana teh. Wala ubali kajon teuing dosana sagede kumaha wae oge. Gitu. Malam yusrik nu penting cenah asal entong musyrik we cenah kitu. Rek sakumaha dosana ge asal ulah dosa musyrik we cenah. Maksudna teh nu namina ulah dosa musyrik teh tetep dosa musyrik lamun henteu lamun kacandak maot gitu. Aya dosa musyrik ari kaburu tobat maka Allah Subhanahu wa taala rek samusyrik kumaha we dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin eta Abu Bakar sateu acana zaman jahiliyahna kurang musyrik kumaha. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ieu nuju zaman jahiliyahna keneh kurang musyrik kumaha da sarua gitu. Patekong kana patekong, ujala tamanat ubali. Tapi nalika tobat mah dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Rek samusyrik kumaha wae oge. Jadi nu dimaksud musyrik moal dihapura teh anu kabawa maut, nu kacandak maut. Anapun ari sempat katobatan mabari nya tobatna ka Allah maka bakal dihampura. Sabab Allah ngahampura kana sadaya dosa-dosa manusia. Husnudon min husnil ibadah. Nabi ngadawuhkeun ari hade sangka teh eta teh tina hadena ibadah. Panghadena ibadah nyata panghadena sangka ka Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngadawuhkeun qala ta'ala ya ibna adam hai anak adam innaka mad'autani wa rajautani ghafartu laka alama kana minka satungtung ranjeun kabeh ngadoa ka kami jeung ngarepkeun ka kami maka kami bakal ngahampura ka anjeun netepan kana kumaha wae kaayaan anjeun netepan kana dosa sakumaha loba wae bakal dihampura asal anjeun ngadoa ka Allah terus yang hareup jeung ngarepkeun ka Allah Subhanahu wa taala wala ubali kajeun teuing sakumaha wae kaayaan anjeun dosa. Walau balagta dunuba ka ananas sama sanajan dosa-dosa anjeun nepi kana lalangitna langit rupang luhurna. Tumastagfartani terus anjeun minta hampura ka kami ghafartu laka bakal dihampura ku kami. Dosa teh perkara anu sangat leutik pikeun Allah Subhanahu wa taala. Leutik. Gampil pisan. Lamun jalma geus boga niat anu hade pikeun tobat ka Allah Subhanahu wa taala rek sakumaha wae ge gedena dosa kecil pikeun Allah mah kitu eueuh hargana dibandingkeun sareng nilai ageungna naon tobat niat tobat anu hade. Ta'ayna wa ta'dimu syairillah wa nu kedah dipelakeun dina manah urang teh nyaeta ta'dimu syairillah. Naon ta'dimu syairillah nyaeta ngagungkeun kana syiar-syiar agama Allah. Ngahargai, ngahormat, ngagungkeun kana syiar-syiar agama Allah. Wahia naon atuh ari syiar agama Allah teh a'lamu dini, ciri-ciri agama, simbol-simbol agama. Wal murad bi syair al mawadi khususna nu disebat syiar-syiar agama Allah teh tempat-tempat anu diadegeun di jerona teh urusan keagamaan. Nya paling itu ya masjid lah gitu. Singkat nama. Ieu syiar agama Allah. Kadah ku urang diagungkeun. Kadah ku urang dimakmurkeun. Lamun teu acan mampu ya minimal urang teh atuh kumaha ulah benci we kitu. Nama kajeng benci cenah ka masjid gitu. Heda teu sakedik kitu jalma teh aya nu ijid Pak ningali jalma ka masjid teh kitu. Dan sangkaana teh nah jalma teh bulak pulang anting ka masjid dek nanahaon cenah gitu. Matak beunghar hanteu cenah ka masjid wae cenah. Aya pateh keadaan sapertikeun gitu. Aya. Tah nu kedah kurang dipelakeun dina manah teh nyaeta ta'dimu syairillah hadirkeun rasa resep rasa ngahargaan ngamulyakeun kana syiar-syiar agama Allah. Aya pangawasan urang paheula-heula
berjamaah aja orang ke masjid, hayu orang makmurkeun masjid, urang ngadamel yeuh kegiatan sukulah ti isun gitu. Malam Jumat orang ngadoa atau malam nalah pokokna mah sagala cara. Gitu. Malihan lamun kerasa malillahi taala ancruk gitu. Jadi DKM sementara jadi DKM teh pan teu anu ngagaji atuh. Teu anu ngagaji gitu. Langsung ku Allah Subhanahu wa taala diburuhanan. Kedah gitu eta teh. Ngadidik diri nerapkeun kana manah urang teh non supaya cinta gitu karena syiar-syiar agama Allah. Wa may yu'addim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Allah muji ka jalma-jalma anu sok ngagungkeun kana syiar agama Allah eta teh ciri jalma anu taqwal qulub, hatena teh boga katakwaan. Resep. Apa pokona mah hoyongna teh berkontribusi lah gitu kana simbol-simbol keagamaan teh gitu. Kana perkara-perkara sifatna keagamaan teh gitu. Ngabangun masjid tos teu kadah ditanyakeun pokona mah lah gitu. Naon wae kitu carana mah gitu. Nah, ngiring gitu ku tanagi. Tanapi ya ngiring naon atuh. Nyuguhan atau kumaha lah gitu diwujudkeun ku cara sareng kemampuan masing-masing teh. Ngan anu kedah urang ti awal keneh dipahami sareng dipelakeun teh. Kedah urang kedah ngadidik diri sangkan jadi jalmi anu resep ngagungkeun kana syiar-syiar agama Allah. Paling henteu nya tempat-tempat anu biasa di dinya diadekeun kegiatan-kegiatan ibadah saku urang dipikaresep dipikancing. Urang teh keur urusan sareng Allah gitu ka masjid mah. Ieu teh pan rumah Allah sebatna teh tempat pikeun nyembah Allah, ibadah ka Allah. Matak jalma anu hadir di dieu jalmi anu resep ka masjid wah eta urusanna sareng Allah. Keur transaksi tah sareng Allah. Sagala cara. Anu salajengna wasyukru sareng syukur. Kedah dididik hate teh resep kana syukuran. Wa huwa dzikrun nikmah nu namina syukur teh nyaeta nyaritakeun kana kanikmatan. Wa dzikru mu'tiha jeung nyaritakeun anu masihan nikmatna. Jalma teh kadang-kadang poho dina dua urusan ieu teh kala kasibuk nyaritakeun nikmatna, poho tina nyaritakeun anu masihan nikmatna. Alhamdulillah teh sebatas dinulisan wungkul gitu, sebatas tama refleksi. Refleks ngucapkeun alhamdulillah teh kan da saking ku seringna teh ya gitu. Kan teu sakeun di geuningan jalma-jalma anu lain Islam ge kadang-kadang mah kalepasan gitu. Jalma lain Islam lantaran sering bergaul sareng umat Islam anu sadidintena sok ngucapkeun alhamdulillah kadang-kadang kitu pan teh kalepasan alhamdulillah cenah. Padahal manehna teh lain Islam. Aya anu kitu tuh. Hanya nya. Gitu. Atawa di urang we gitu, di urang pan nu namina ucapan alhamdulillah teh eta teh tos jadi bahasa urang. Sehingga lamun urang ditaros geuningan kumaha damang ngawalarna teh alhamdulillah, da lain bahasa Sunda teh. Tapi kadang-kadang alhamdulillah itu teh sebatas mengalir begitu saja dina lisan. Gitu. Tapi hakikat syukur anu saenyana hilap gitu. Tapi nyata lah sae lah gitu daripada ngucapkeun ka mana mending mah gitu. Ngan pada ulah hilap salian ti ngucapkeun kana nikmat ucapkeun obrolkeun dat anu masihan nikmatna Allah Subhanahu wa taala. Sareng syukur anu paling badag nyaeta syukur anu aya dinu mana anu ku syukur eta matak ngagerakeun kana awakna kana sampeanana pikeun terus midamel amal saleh. Ari syukur teh tu as-sanau alal mun'im muji ngalem kadat anu maparin kanikmatanana. Gitu. Bi muqabalati in'amihi dina ngabandingan gitu karena kanikmatan nana sanajan moal kabandingan gitu. Da lamun urang rek ngabanding-banding mah
da moal gitu sanajan jalma saumur hirupna beak pake ngucapkeun alhamdulillah da moal gitu moal kabandingan kanikmatan ti Allah wa yakunu bil lisan wal jawarih wal qalb munamina syukur teh tiasa ku lisan tiasa ku jawarih jawarih teh anggota badan oge tiasa ku hati hate mah tadi teh wajilat qulubuhum nyaeta getaran-getaran teh dinu hate teh nalika nampi kanikmatan ti Allah teh ari urang mah anu jarang ngarasakeun nganggapna teh jiga anu aneh tapi keur jalma-jalma anu bener mah makrifat boga keimanan anu luhur gitu nalika menang kanikmatan teh bener ngageter hatena teh gitu ngageter hate karasa pisan gitu sok sieun gitu bisi teu boga syukuran bisi teu bisa syukuran ka dituna teh gitu pan aya jalmi anu kitu para ulama gitu nalika anjeunna ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala teras diijabah anjeunna mah sok ka bertanya-tanya nah hanya duh Allah teh ngaijabah gitu kana dosa abdi kana doa abdi naon sababna heuh bisi ieu teh panyungkun teh ya bisi abdi teu bisa syukuran gitu nah tuh bet ngadoa ari nanyakeun kitu mah gitu ka Allah bet diijabah pan dia ngadoa mah heuh nembongkeun ka hambaan we gitu ka Allah Subhanahu wa taala urang mah jauh teuing nugeun ka kitu mah pokona mah intina mah kanikmatan anu aya urang syukurna teh tiasa ku lisan ku jawari anggota badan anggota tubuh sareng ku hate teh gitu Fasyukru lisan ari syukurna lisan kumaha at-tahadusu bin ni'am nyaritakeun kana nikmatna sareng kana anu maparin kanikmatan teh ya lisanai Allah muji ka Allah alhamdulillah wa syukrul jawari sareng ari syukuran ku anggota badan isti'maluha fi taatillah dipake ieu anggota badan teh dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala eta syukuranana ku anggota badan wajtinabu ma'asihi jeung ngajauhan tina pamaksiatan eta jadi urang rundaikeun heula tadi husnudaon ka Allah Subhanahu wa taala sareng ka makhluk carana teh upami urang teh henteu tiasa husnudon ka Allah tina ngemutan kana sifat-sifat Allah maka emutan nyaeta muamalah Allah cara Allah gitu maparin takdir kahirupan urang anu pinuh ku kanikmatan piraku eta teh ngabangkitkeun kana husnudon urang ka Allah teras deui ngagungkeun kana syiar-syiar agama Allah ku sagala cara oge nyaeta syukuran kana nikmat Allah Subhanahu wa taala ta eta teh kedah aya gitu Pun itu urusan-urusan batin teh memang teu katinggal gitu nya. Beda sareng urusan-urusan anu dohir gitu. Lamun ngakutan bata mah jelas katingali ngagundukna teh kitu. Ngagunduk batu. Ari nu kieu mah moal katingali gitu. Melakeun sabar, melakeun husnudon geuning tadi teh nya. Melakeun takdim kana syiar-syiar agama Allah. Terus melakeun kadituna keyakinan sateu acana. Melakeun kana rasa hanjakal nalika ngalaksanakeun kasalahan melakeun tawakal gitu melakeun muraqabah ngarasa diri diawasi ku Allah melakeun kariduan gitu kana sagala rupi pamaparin ti Allah Subhanahu wa taala melakeun sabar karituna melakeun naon deui percaya kana rezeki pokona mah seueur pelakeuneun kana manah urang teh ieu ditulis kedah nama kita kurang teh saya sabar can gitu contreng checklist itu saya gitu. Gitu. Matak pantes gitunya urusan-urusan naon batin jadi perkara anu agung mumbuh Allah sabab memang dilaksanakeun sedang diperjuangkeun teh saumur hirup gitu. Benten salat mah nya saharita we gitu salat maksudna teh sawaktu eta gitu pegat aya pegatna engke wartosna salat deui gitu ari batin mah satungtung napas berhembus gitu satungtung jantung berdetak ya eta teh diperjuangkeun tiap waktu tiap usik sehingga pantes urusan batin urusan keimanan gitu
ieu teh jadi perkara anu agung mu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dina surat Al-Baqarah mah geuningan disebutkeun nu namana karusakan teh gitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard jeung nalika disebutkeun ka maranehanna jalma munafik ulah nyieun karusakan anjeun di muka bumi ieu diterjemahkeun di tafsiran ku ahli tafsir karusakan di dinya teh adalah karusakan ku kakafiran ku batin. Jadi maksudna kumaha sagala rupa karusakan-karusakan anu muncul secara dohir di dunia ieu eta teh akibat tina karusakan batin manusia. Banjir, gempa sagala rupa eta teh awalna tina karusakan batin manusia eta teh. Sabab aya hawa nafsu anu ngaruksak kana batinna. Aya tatangkalan di babadan di gunung. Napikeun ka tu di Tanjung Sari aya gunung geulis tos teu geulis deui. Sabab gundul kelaka digentos ku perumahan ngajajar gitu galuhur gitu. Gitu kan. Bukan kaki tos teu geulis deui eta teh. Kan awalna kitu nafsu membican sampah apa gitu. Sembarangan teh ya. Da tadina hawana teh hayang jajan we jeung hayang jajan. Pikeun ka sampah teh di mana-mana tuh. Jadi kerusakan batin eta gitu. Awalna ti dinya gitu. Nepikeun ka secara dohir timbul we karusakan. Loba sampah itu di kota nepikeun ka naon saluran-saluran pembuangan air teh ya, jadi marangpat gitu. Terus naon cik hawa nafsu naon deui hawa nafsu eta teh hayang nyaman, hayang ngeunaheun berkendara nepikeun ka jalan-jalan sadayana di tembok. Hayang nafsu. Jadi sadaya rupa karusakan secara dohir eta teh bermula tina karusakan secara batin heula. Dina ayat nu sanes doharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin. Rusakna timbulna karusakan fil bari di darat sareng di lautan bima kasabat aydin. Para ulama di antawisna teh nafsiran nu namina fil bari di darat teh nyaeta secara dohir. Itu wal bahri lautan di manaan secara batin. Jadi mana deketna teh karusakan di darat jeung di laut eta teh kalayan kalakuan manusia sorangan atanapi hartosna teh karusakan secara dohir darat teh maksudna teh dohir wal bahri lautan maksudna teh batin eta ge tina kalakuan manusia sorangan ngan pasti karusakan dohir teh diawali tina karusakan batin manusia teh kerusakan batin. Da parantos adan lah urang ieu mah tambi ieu we hanca urang ulah pegat. Mudah-mudahan Allah maparin ka istiqomahan da urang sadayana. Mudah-mudahan saseureun sabeureunyeureun kageuing manah urang pikeun langkung-langkung ningkatkeun katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala oge mempraktekkeun ngariadohkeun secara ya masing-masing we gitu satakareka buat cara-cara urang. Mudah-mudahan Allah ngajadikeun urang sadayana jadi jelema muslim mukmin anu sanya-nyana amin ya Allah ya rabbal alamin.